Assalamualaikum Sampurasun Baraya Wilujeng tepang deui di channel Warta Sunda. Ayeuna urang bakal ngabahas misteri sajarah Karajaan Pajajaran Prabu Siliwangi. Tapi sateuacan dilajeng ulah hilap dipencet tombol subscribe na sareng hurungkeun notifikasi lonceng na oge supados pamiwarta Sunda upload video anu panganyarna baraya nu pangpayuna terang. Pajajaran nyaeta karajaan Hindu pangbadagna anu aya di Jawa Barat. Henteu kitu jelas saha pangadeg sarta iraha tangtungna. Nanging lokasi na dipikanyaho di Bogor ayeuna. Raja-raja anu kantos ngawasa di antarana nyaeta Prabu Lingga Raja Kencana, Prabu Wastu Kencanat sarta Prabu Siliwangi. Di antawis raja-raja kasebat anu termasyhur nyaeta Prabu Siliwangi. Raja anu kakoncara wijaksana pisan ieu ngagaduhan istri putri nu namina Batari Kumalawangi. Prabu Siliwangi nyaeta saurang raja anu dikenal di tanah Sunda dugi ayeuna anu mimpin Karajaan Pajajaran. Dina hiji kitab suwasit sajarah ngeunaan Prabu Siliwangi dipesek di jerona. Kitab kasebat eusina 22 bab lalampahan Prabu Siliwangi dimulai ti bapana Prabu Anggararang Raja Karajaan Gajah. Sanggeus Prabu Anggararang rumaos puterana meujeuhna mangkon kalungguhan raja akhirna karajaan dibikeun ka Pangeran Pamanah Rasa sateuacan boga gelar Siliwangi. Sebutan kalawan wasta Siliwangi dipertegas yen ngaran atawa panggilan kasebat nyaeta gelar sanggeus Pangeran Pamanah Rasa lebet Islam minangka salah sahiji syarat mempersunting murid Syekh Kuro nyaeta Nyi Ratu Subanglarang. Saterusna Prabu Siliwangi nyiptakeun pakarang kujang bentukna bingkeng kalawan ukiran maung di gagangna. Pakarang ieu saterusna dijadikeun lambang kanggo Provinsi Jawa Barat. Wasta Karajaan Gajah oge diganti ngaran jadi Karajaan Pajajaran margi ngajajarkeun Karajaan Gajah kalawan Karajaan Maung Bodas. Carita dina kitab suwasit ditungtungan kalawan tilem sarta dipindahkeun na Karajaan Pajajaran ka alam gaib sareng Maung Bodas. Dina kitab anu atos dipedar ku jelajah nusa dicaritakeun dina bab kaopat yen sanggeus barobah jadi Karajaan Pajajaran Pangeran Pamanah Rasa ngalakukeun pengembaraan dugi di hiji leuweung di wilayah Majalengka. Sabot bade nginum cai ti Curug Pangeran Pamanah Rasa dihadang ku siluman Maung Bodas ku kituna lumangsung pertarungan hebat dugi satengah poe. Nanging berkat kasaktian Pangeran Pamanah Rasa siluman maung eta tiasa dielehkeun sarta ngelup ka anjeunna. Kitab anu dipedar saterusna ngisahkeun yen Maung Bodas robih wujud janten jalmi kanggo maturan pangembaraan Pangeran Pamanah Rasa dugi naklukeun Karajaan Galuh kalawan bantuan Maung Bodas. Teras deui disebatkeun basa lumangsung nyerangan ka Karajaan Mongol manawi mangsa kubilaihan Karajaan Gajah oge dibantuan pasukan Maung Bodas. Prabu Siliwangi ngiles aya di babaraha tempat diantara na Gunung Gede jeung Gunung Salak. Di kadua gunung ieu Prabu Siliwangi resep karna ketenangan kadamaian sarta katingkriman batina. Prabu Siliwangi bedegong alim ngiring pituduh pamajikanna nanging sacara hakiki Prabu Siliwangi atos lebet Islam ngaliwatan pamajikanna anu kadua nyaeta Nyi Subanglarang. Di antara pamajikan sarta putra-putri na Prabu Siliwangi rumaos boga dosa henteu neraskeun pituduh Islam anu kantos disumpah dina perkawinan na sareng Nyi Subanglarang kalawan mahar mangrupi tasbih di Pondok Pasantren Syekh Kuro di Karawang. Prabu Siliwangi rumaos isin kalawan pamajikan sarta putra-putri na sarta incuna anu barobah jeung deui dina wanci eta Prabu Siliwangi kaelehkeun ku pasukan Islam sarta rahayat Pajajaran ampir sawarehna lebet Islam sarta para pajabat luhur Pajajaran lolobana lumpat ka daerah Banten nu ayeuna disebut wewengkon Baduy Kabupaten Rangkas aya oge anu ka Garut sarta ka Cirebon sadaya pembesar Karajaan Pajajaran embung lebet Islam miring keneh pituduh animisme atawa kapercayaan leluhur. Prabu Siliwangi cicing di dua gunung nyaeta Gunung Gede sarta Gunung Salak. Ku kituna pupusna Prabu Siliwangi masih misterius keneh bahkan dituna Gunung Salak dina taun 1608 nikah ngaratakeun Bogor sarta akibatna dugi ka Jakarta. Kaambek Gunung Salak ieu teh murka ti Allah kanggo saurang raja Pajajaran karna di Gunung Salak dina wanci eta seueur jalmi nyembah batu, nyembah tangkal jeung kawah ratu anu dianggap suci sarta mempersekutukeun Allah. Ku kituna Allah murka sarta dihancurkeun weh Gunung Salak. Ayeuna oge Gunung Salak didatangan keneh ku jalmi karna kaangkerana jeung deui manuk oge henteu sanggem liwat wewengkon astana-astana karajaan di Gunung Salak sababaraha kapal terbang oge ngiring jadi korban. Tah kitu panginten carita Prabu Siliwangi raja anu arif sarta bijak ngan kalepatan na ngawulinkeun ageman Islam ngeunaan perkawinan anu dianggap enteng sarta gampil nu akhirna dibayar awis pisan ku leungitna Karajaan Pajajaran. Hikmah leungitna Karajaan Pajajaran nyaeta hiji palajaran ti saurang anu ngawulinkeun agama Islam. Ku kituna Prabu Siliwangi dugi ayeuna ieu tacan kaungkap sarta kabuka tebeng sajarah leungitna Karajaan Pajajaran.